Negeri Salapan Cimahi, Pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, guru-guru SMP Negeri Salapan Cimahi. Bagi siswa-siswi SMP Negeri Salapan Cimahi, Ibu Mimah Bapak, saderek sadayana kum kadulur-dulur pangku mitra berdaya Nusatya kana bahasa jeung budaya Sunda. Satacana sumangga urang sasarangan nyanggakeun puji sinaran syukur ka Gusti Nu Maha Agung nu parantos maparin kesehatan sareng kegiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah pujalaran nikmat ti manten dina damat ieu urang tiasa kompak ngariung di ieu tempat dina ragal paturai tinang kelas 8 SMP Negeri Salapan Cimahi. Shalawat sinahan salam urang sanggakan ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, kali urang salaku umatna. Amin. Langkung ti payun sing kuring saja nganggakeun wilujeng rahna siswa-siswi kelas 8 parantos lulus ujian sakola tahun 2024. Satacana di dieu aya sababaraha rupi acara. Simkuring bade madakeun heula nutuyan acara diantawisna kahiji bubuka, 2 mapag pupuhu, 3 aosan ayat suci Al-Qur'an, nu kaopat pidangan seni karawitan ti lingkup seni Sunda SMP Negeri Salapan Cimahi. Kalima pidangan upacara adat prosesi paturai tinang kelas 8. Kagenep doa, katujuh pidangan kesenian gondang, kadalapan SMP Salapan Award, kasalapan bewara siswa-siswi berprestasi, dan nukat 10 penutup. Supados teu nyangkolong kana waktos sumangga urang kawitan wae ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dihormat, salajengna hayu urang nyakseni mangrupi pidangan profesi mapag pupuhu SMP Negeri Salapan Cimahi. Miwah rerengan mangga dilajengkeun ku penubuh catur kesenian. Hadirin salajengna hayu urang sami-sami regekeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu seja didugikeun ku saderek pendiani di haturanan. Lajeng acara nu kaopat nyaeta mangrupi pidangan seni karawitan ti lingkup seni Sunda SMP Negeri Salapan Cimahi wilujeng nyakseni. Ayeuna urang ngincak kana acara puncak mangrupi pidangan upacara adat profesi paturai tinang kelas 8 mangga dilanjengkeun ku panumbu catur kesenian. Lajeng acara nu kagenep nyaeta doa. Ka Bapak Warsito dihaturanan kanggo mimpin doa. Salajengna acara nu katujuh mangrupi pidangan kesenian gondang. Hayu urang sami-sami nyakseni. Lincak ka acara nu kadalapan nyaeta SMP Salapan Award. Acara nu salajengna nyaeta bewari siswa-siswi SMP Salapan Cimahi berprestasi. Ibu Miwa Bapak anu kusim kuring dihormati, runtuyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna, upina ieu acara teh urang pangkas wae. Simkuring Nadila Nusa Fikri dihapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosna mangga urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.